nerangakeun kasepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana we ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneh Kang Has ngamumule basa Sunda. Wangkit ayeuna insyaallah Kang Has saja ngadugikeun hiji carios, masih carios Abah Kanta. Si Abah anu seueur peta. Mung carios ayeuna mah nyarioskeun kajantenan dina nalika atanapi satu tas si Abah ngalaksanakeun pencoblosan lurah kades. Tah si Abah teh ngaraos cecep ka salah sawios calon kadesna. Kumaha atuh kajantenanana baraya Kang Has sadayana. Mangga urang sami-sami Bandungan carios si Abah ieu wilujeng ngadangukeun prung. Dina hiji poe kacaritakeun satu tas ngalaksanakeun pencoblosan pemilihan kepala desa. Si Abah datang ka imah teh ujug-ujug amek-amekan, sagala ditajong, sagala dibabetkeun. Atuh mah ucih nu jadi pamajikan anang areusa reuas. Naon atuh anu tumiba ka si Abah? Mauci gancang nalek ka salakina. Ari si Abah kunaon? Balik nyoblos segala ditajong, segala dibabetkeun. Talek mauci ka salakina. Atuh da. Tembal si Abah bari ngabebetkeun maneh kana palupuh dapur. Laju nyang hunyar. Ngusapan sukuna nu nyeri balas najong jojodog. Regot ci enteh nu diasongkeun meh beak samukanana. Ambekanana masih katara berat. Keheu kasaha Abah? Taluntik maucih bangun penasaran. Sabab terbiasana si Abah werak nepi ka kitu. Keheu ka si walak calon kades Abah mah. Cenah bari tangga nyipta naon anu geus karandapanana. Keheu kumaha ari Abah? Panjalmana ge jarang panggih jeung urang. Pan Abah teh terasa pisan ka jalma tukang gede wadul siga si eta teh. Si Abah bari ngalenghap. Dua balenan bangun nu ngumpulkeun heula lelembutan. Nya terus tah basa tadi di TPS pas muka kertas sora si calon kades teh ya eta mah da nyarita teh kebat meureupeun heula leungeunna ti paparakat. Teruskeun heula omongan anak atuh jeung ulah ka babawa samosi. Paida mah ucih teu sabar.
barang ku abah dibuka kertasna katingali fotona bangun suraseri ke abah gumase pisan nyaw abah ambek teu antap warah panona dua nana dicolok nepi ka totos. Cagoraya mung sakitu cariosna kelakuan si abah anu goreng adat tangtosku baraya sadayana kacipta kumaha ta si abah namun ku emosi mah si abah hilap kada tetekon anu satadina tangtosna moal milih si calon kades nu teu dipikaresepna ku sabab keheul jadi colok panona duanana socana maksudnya ya saha tuh soantena janten milih si calon kades nu dipika keheul tak kitu baraya sareng eta mah uci abong nini zaman kapungkur pangintennya nyebatkeun emosi teh samosi cenah. Aduh hapuntenna mugi ya janten pang beberah kana mana sadayana carios si abah kanta. Hatur nuhun kana perhatosanana hapunten atuh kana sanes kanten kalepatanana mung sakitu buktosda Kang Hasmah gitu. Cagoe kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.